HP A tuh disadawanya saat nu ngawe Teuing atuh coba tingali. Kagok ge keur ngomen cocolok. si Gono anu ngawe teh. Aduh, kakak ngawe kieu atuh nyamperin ka pangi di wae ku pamajikan urang. Aduh. Cilaka 12 ieu mah aduh. Ari sia gue solengku deui. Wah aing kurang kumaha disabaran ti baheula. Naon atuh si Gono meureun ngaheureyan? Lah piraku ngaheureun cetana sayang-sayangan. Oh no. Geus aing mah geus capek ti baheula kurang kumaha disabaran geus bere kesempatan angroe robah-robah. Geus aing mah balik aing mah. Aing. Atuh gila kemana ge ulah balik ge ampura masa kali-kali deui. Korea bukan orang balik. A few moments later. Aduh, kumaha ieu pamajikan. Mau aya nu nyangu, mau aya nu nyeuseun. Aduh, gara-gara orang tuh dah ya Allah, nyakal pisan. Aduh, kudu kumaha tuh nya. Telepon wae gitu ajaran. Telepon lah, sudah diangkat. Rek naon deui? Urang mah geus hoream, geus hancur hate. Hampura atuh Gi. Moal sekali-kali deui hampura. Sok coba kuah alungkeun gelas nu aya di dapur. Geus. Kumaha eta bisa teu utuh deui tah sarua hate urang kawas kitu hancur kawas gelas moal bisa utuh deui. Ya bisa da yang gelas plastik.